aing marek ka indung aing heula aing marek sugane atuh heueuh manehna teh bogaan duit kitu heueuh da ti heula sok ngajual tanah gitu bogaeun biasa mah kitu lah sugane atuh. Ari si ge ka mana nya? Ah bukan teuing Umi paling nguseup meureunna teh. Mi teka mana senarian jadi ada di imah teh teh. Teu ka mana tata juga di imah. Lain mi abi teh heuda. Umi teh bebeja teh kieu nya maksudna teh sugan umi boga duit atuh abi teh hayang motor pan pamajikan heueuh maksudna hayang ka dieu ge gini aya motor mah hese mi kitu tadi ge isu ka mana-mana teh leumpang. Ah maneh mah kamari ge ning di Ciodengkeun leungit. Hari umi sok kebiasaan naon teh dan sok ngikit-ngikit anu ka tukang teh mah cilaka sana nyaho atuh. Ige ulah kitu sok hayang mieulaan wae sih. Kuduna mah aku heula lanceukna dibelikeun motor mah. Ya Mi. Iya. Umi mah iya we aing mah menang ke we kelanceuk lagi aing tunuh molot aing ya kayak mah kumaha teh nya rek kemarin udah melaan pisan bakal lanceuk jeung indung teh ngalalar teh aing pusing Atas motor teh. Oh iya nya teh motor teh kahayang aing ya cobaan ku aing motor teh mana itu bisa Budak geus beurang. Mana motor Mi? Motor naon maneh teh? Mana motor teh? Tuh nih. Motor Naon meureun teh ngipi? Fan aing teh beli motor. Yo mana meureun Kacau aing mah molor deui kieu carana mah najis. Iya we aing bawa motor mah. Nah, anak kayak di sana ada ke aneh, euy. Hadai pisannya motor najis